Manuk gagak anu ngaran ilmiahna genus Corvus mangrupakeun hiji manuk anu kacida gagah jeung wanianana. Teu salah mun manehna ngaraja di alamna. Tong boro bangsa manuk deui dalah sasatoan anu ngarayap di handap sarupaning beurit, hayam, atawa kelenci oge loba nu sieuneun ku manuk anu rupana hideung meles ieu teh. Lamun nempo kalangkangna dina taneuh, sasatoan eta sok geuwat-geuwat nyingrai. Sabab lamun disamber geus pasti kana hanteuna dihakan ku manehna. Salian ti eta, gagak teh kakoncara oge pinter jeung loba akalna. Tapi dina hiji waktu manehna kawiwirangan katipu ku anak anjing anu teu babad teu banding jeung manehna mah. Kumaha carita salengkepna hayu urang pedar di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang patepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Sakadang Gagak Katipu ku Anak Anjing. Sok golosor. Kacaritakeun di hiji pilemburan anu aya di sisi leuweung, aya manuk gagak anu kacida gedena. Buluna hideung meles, kukuna ranggoas, pamatukna panjang tur tohaga. Nandakeun yen manehna manuk anu kacida gagahna anu bisa ngawasa di tataran eta. Sanggeus kakalayangan kaditu ka dieu, manehna eunteup dina hateup hiji imah anu keur moe kere daging. Teu loba carita ngancok we papatukna macok kere anu keur dipoe teh. Tapi manehna teu bisa langsung ngadahar sabab kerena galede. Moal bisa ngaliwatan ti korona. Tapi lamun dipacokan di dinya, inggis kapanggih ku nu bogana. Kulantaran kitu geleber manehna indit neangan tempat anu rineh keur macokan kere meh bisa kadahar ku manehna. Terus manehna eunteup dina tangkal baru di pilemburan. Tapi barang prak nunda kere dina dahan, dihandap katenge aya hayam ngagorobok menta kerena saeutikna. Keur anakna anu laleutik keneh nu can barang dahar ti isu keneh. Ari gagak di petaan kitu teh lain mere tapi kalah kanyerem. Hei hayam, mun sakirana maneh teu bisa merehakaneun ka anak-anak maneh, anak maneh ku aing dihakan geura. Nyingkah kaditu tong ngaganggu, ceuk gagak ngagorowok di luhur. Atuh hayam teh buru-buru arindit gasieun oge lamun anakna dipupuk ku gagak. Kakarek ge beres ngusir hayam, torojol beurit. Tujuanana sarua, rek ngenta kere keur anakna anu can barang dahar. Tapi ku gagak beurit teh kalah ka disamber. Kan untungna beurit teh sajorelat bisa kabur tina hareupeun gagak. Kulantaran ngarasa kaganggu ku sasatoan cecen, geleber gagak teh ini deui bari angger mamawa kere dina papatukna. Terus manehna eunteup deui dina tangkal anu rada jauh ti dinya. Tapi kabeneran di handapeun tangkal teh aya anak anjing nu katempo keur niuhan. Ari anak anjing nempo aya gagak mawa kere teh mani kumetap kabitaeun. Keur mah eukeur beuteungna can kausiana naon, atuh anak anjing teh mani ampir-ampir ngelai nempo kere dina papatuk gagak. Tapi anak anjing teh teu nempokeun yen manehna mikahayang kere eta da pamohalan dibere mah. Manehna ge apaleun yen sakadang gagak teh kacida pelitna. Tong boro mere malah hakaneun anu aya di sungut sasatoan sejen ge, mun manehna hayang mah sok didodoho terus disamber di bawah hiber. Anak anjing neangan akal, sangkan kere anu aya dina papatuk gagak teh murag. Terus manehna ngomong ka gagak,
Aduh haturan geuning aya juragan gagak, kuring mah saumur-umur karek nempot di kadeuketan, geuning anjeun teh bener-bener endah, buluna manih hideung meles, kacida endahna, sakadang gagak dipuji kitu teh balham belehem, hatena ngarasa bunga. Terus anak anjing teh muji deui, kacida geunahna nya anjeun mah bisa kakalayangan kamana-mana, bisa ngadahar kere anu ngeunah, mani jauh jeung kuring mah barang dahar ge ukur ngorehan runtah. Sakalina aya milik ukur ngadahar pasesaan urut jelema. Bagja anjeun mah ceuk anak anjing terus wae muji ka gagak anu aya di luhureunana. Sakadang gagak anu tadina mah rek hiber deui, cicing rada lila kulantaran keur dipuji ku anak anjing. Tapi manehna teu bisa nembalan sabab dina papatukna aya kere daging. Lamun manehna ngomong pasti murag. Ah, kuring mah wanita ruhan, anjeun leuwih endah tibatan cendrawasih, ceuk anak anjing deui. Ngadenge manehna disebut leuwih endah ti cendrawasih, atuh gagak teh irungna beuki beukah, bakating ku atoh dipuji ku anak anjing. Tapi manehna sabenerna mah can nyaho, cendrawasih teh kawas kumaha. Ngan sakabeh sato ge nyahoeun yen sabangsaning manuk anu pangendah-endahna ngan manuk cendrawasih wungkul. Bakating panasaran karena pamuji anak anjing eta, gagak teh terus nyarita, ah piraku, tapi can gerengse nyebut piraku, pluk wae kerena murag. Atuh ngan geuweuweuk we anak anjing teh nyapluk kere anu murag tina sungut gagak. Terus manehna kabur teu malire deui ka gagak anu tadi dipupuji ku manehna. Atuh gagak teh ukur handeueul, ambek nyedek tanaga midek, manehna teu bisa kukumaha sabab anak anjing geus indit teuing ka mana. Manehna ukur bisa hanjelu lantaran kerena murag, basa manehna rek ngomong ka anak anjing tadi. Manehna asa katipu bea karep ku kikirik leutik tadi. Ras inget kana kere anu dibawa kabur ku anak anjing, ras kana beuteungna anu geus mimiti ku kurubukan, atuh geus kitu mah bari aral ku kabodohanana nu geus poho kana dirina alatan dipuji ku anak anjing, terus manehna ngurulingan tangkal, neangan hileud jeung bilatung kulantaran beuteungna geus kukurubukan menta eusi. Untungna harita teh eueuh satos sejen nu merhatikeun, sabab mun aya mah manehna bakal kawiwirangan. Ongkoh kasohor, gagah, cerdas, jeung sagala bisa, tapi bisa katipu ku anak anjing. Tah mung sakitu dongeng anu judulna Sakadang Gagak Katipu ku Anak Anjing. Amanat atawa pesen moral tina carita ieu nyaeta ulah gancang percaya ka pamuji batur, sabab cantang tu manehna bener-bener muji saha nu nyaho pujianna teh ngandung maksud sejen. Kaduana sifat sombong jeung hayang kapuji bisa nyilakakeun diri sorangan. Hatur nuhun tos ngabandungan dongeng ieu dugi karengse, kapihatur da mung sakitu katiasa simkuring. Pinuhun tiasa ngersakeun mencet tombol like, subscribe, sareng ngantunkeun catetan di kolom komentar. Mangga lajengkeun deui pademelan anu tadi kasela ku ngupingkeun dongeng ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.